Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi. Ayo jangan biar rumah ditatama begitu. Cik, silakan. Semah kapihatur bulan. Ay. Nah, itu asawawu. Cobi teguh sahab. Emut kene kami. Kelana. Aduh. Samar kaulah teh. Kamu pun bapak. Kumaha? Samar mah pun bapak. Tubah. Lu mau dileg-leg kayak gitu? Ora itu nggak gabruk deh. Tobat teuing geningan ieu teh putra kasepuhan. Ieu teh lain asta jingga teh ya. Sumuhun ulah. Oh, anu disaurkeun teh ya ieu teh yang. Waduh, wilujeng tepang atuh mah. Cik sidik-sidik rupa saha ibudak. Nah, percis abdi. Jauh. Jika si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menalkeun kulaan. Ieu teh Pak Haji Oro teh ya. Sane. Mana itu orang sangkan. Puntennya itu kepenggerannya Kang Haji. Mangga cingraos. Sareng saha deui? Sareng pun adi lah. Aduh. Sehat ki Kang Haji. Alah, ya kitu teh ya. Nuhun atuh ah. Masih kene? Naon? Sieun kamu botohan domba. Tos tara. Tos lami. Ayo tos jantan haji mah pangitan. Jantan haji jang. Bangkrut. Puntennya kapenggeran atuh. Bangga. Sembah kapihatur tu geuning kajeng nyana ieu pamitra Padma dawala somohon geuning meuni panjang emutan aduh bagja keng wartosna we kapungkur cenah tuang putra teh tuang putri teh maot ya ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha sidik-sidik jiga saha Aden iya Mang dupi ieu teh Mang Dawala menang beja wungkul papangeh makarek ayeuna tingali meuni percis rupi juragan Abimanyu saderekna Rama nawe maluh juragan Arjuna la ilaha illallah ieu teh Raden Erawan teh ya leres duh tobat teuing Aden nuhun Aden nuhun nepangkeun mah samohon ulang tiasa eta mun parantos sagede kitu murang kali dikawit munglak dua iya weh Haji assalamualaikum waalaikumsalam aduh nepangkeun samohon sami-sami ulang kumaha kaayaan di puseur dayeuh ayeuna parantos usum naon di ditu usum runtah gitu teh runtah teu kawadahan di mana-mana ayeuna teh miceuna teh kacangkring
nu matak meledak ka itu ka giri harja mah. Waduh. Kumaha tuh nya? Sok abdi oge. Punten ya Kang Haji kapengker. Mangga. Ya teh Pak Haji Samsudin nya. Isanes ata oh semohon. Punten atuh ah. Hilap deui abdi. Ih. Kapung kurek, panginten seberat tahunnya tetepang teh. Ya panginten karena 20 tahun mah somohon. Aduh, tobat teh. Eta ku jag-jag wae. Nya kitu teh resepna mah ieu we ti Juragan Resi. Sering olahraga gra. Ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulan. Ti Ustad Nyang tah geura. Gingseng sareng saja bina. Pilih bade mandi uap, obat tradisional, sumping we. Ka itu. Kagiri harja. Semuhun. Ai eta awet ngora kitu, awet ngora semuhun. Sering nuangan jaat. Di kumaha jaat teh dicoekeun kana sama. Dituang, sumur mah jadi piceun. Nangge sangu. Ngange lauk asin eta teh kana awak teh kumaha sumur kana mangga we cobian kopi keur lapar da wereg kopi tuang mah jag-jag we biasa sanes awet ngora aduh kataros gede katu sanes coba tekuk kenya huluna baru didengekeun ku aing dicatet. Aya bunga luar biasa di dapoe ieu. Nuhun Blan. Aduh. Kumaha Kang jeung Rama, Damang, Mang Cepot. Dina waktu saya teh aya hibar Blan. Dina dihukum 13 tahun teh salamet. Salamet Blan. Alhamdulillah. Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF teu gaduh naon-naon. Ya, balangsak cek abdi oge. Tadi nama tina rokokan sabatangan tuluy sabungkusan. Tuluy ngagedean sapakan. Tina sapakan teh wah terusnya ngagedean kayuna teh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Astagfirullahalazim. Naudzubillahi min dalik. Sunda atos sumuhun eta oge. Nu mawe teu kengeng haram. Itu cek abdi ge. Hamuing. Apan janji cenah Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun. Sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh. Ayeuna teh teu masihkeun. Teu masihkeun henteu lan Kurawa mun sawias dulur tuman warah atuh kumawi kulan kumaha tuh tobat ayeuna teh panusdrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngebodor ieu. Kayak sakedap pulang Kang Haji. Nu mawi kade Haji ah. Ulah ngicip-ngicip kana judi mah, tara abdi mah. Ampun, naudzubillah, summa naudzubillah. Kayak Kang Haji pangna kikituan teh kunaon ieu teh. Karaos ku Kang Haji kapungkur. Bebeakan Kang Haji teh. Beak sawah, beak naon.
beak imah naon kaduruk Kang Haji mah kabungkur oh sanes tidak judi sanes manawi teh judi jadi temikeun pan Kurawa teh nagara henteu ulah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu itu ku Gusti Batara Kresna yen lamun tetep temikeun sakali dua kali tilu kali liwat nisna baja utama temikeun kene tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebred we naon jadi Bratayuda waduh pitempateunana perang Bratakapasana deh ampun dola perang berat-berat bro Allah naon teh dola Bratayuda perang Bratayuda ulah jadi tempat teh di Tegak Kuru Setra gitu naon hartina kuru teh begung apa bahasa kuru cileun teh pujit abong kena tina kuru nya kuru teh begung ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan mau pihak Pandawa mau pihak Kurawa raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa anu simpatisan ka Pandawa ngiring ka Pandawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur ulan nuhun mang ya sakumaha parantos disaurkeun tadi wireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana putra bade ngamalkeun ieu ilmu demi nagara demi bangsa bujeng hinga ilmuna jiwa raga ge demi nagara demi nangtukeun adil sareng bener alus-alus Bagjati nemenan nuhun mah tak kitu kula ai sedih na mana taku ieu aduh sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kabeungkeut kurasa deudeuhnya hulas asih ka sang putu bedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ye sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu asih kaula nun eyang jig ini tapi ulah mawa dengki bralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujung sabab naon cing inget lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu tak kitu ayo ngomong kolosok pikirannya waduh maksudna lamun maneh ini tina durukan dina harti maneh teh bakal gugur memeh tempur bakal perlaya memeh perang bakal pati memeh julid ikhlaskeun ridhokeun demi nangtukeun adi jeung bener sanajan anjeun gugur di medan tempur melaan negara jeung bangsa nangtukeun adi jeung bener anjeun saurang tapi ribuan anjeun anu bakal datang di akhir tah kitu we BHP sisir jeung minyak nah kada bisi murag aya BHP sisir bisi eta buuk jemet aya BHP minyak bisi aya lauk gorengeun aya minyak mapan kudu dibeuleum naon maksudna
Kahartos. Eta teh tauhid pisan. Eta mah tuleh kahartos wae jelema teh. Iya. Lain nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon kahartos bingungna teh. Mantap. Iya. Sakitu cu. Ingat we kana kewajiban. Lamun ingat kana kewajiban hidup manusia di alam dunia, bakal dikupai engke di akhirat. Nafsu mutmainah bakal ditempatkeun dina tempat anu langgeng anu nikmat munggu anjeunna. Coba engke ge bakal ngageblek deui sararea di ditu. Dan di dieu mangan ukur saliwat. Dawuh kaula nun jig geura init brang geura lumampah jeung geura lumaku. Sanajan eyang teu tega dikantungkeun ditinggalkeun ku incu. Bari jeung biheung bakal panggih deui di kieuna. Tapi da puguh anjeun teh sekeseler satria. Sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut, jadi pengkhianat. Ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri. Ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura. Teuneng ludeng hanteuringrang. Pikeun tukeun ade jeung bener. Tobat Gusti. Ade. Teu tega Kang Haji Manen. Atos. Hei, di atos teh. Alah begitu tarik. Tos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sok begitu tarik jelema mah. Kenaan tapi cenah mewel kerja. Sakitu jalu pek. Tapi nada makalah nun. Moga-moga we tiasa tepang deui eyang. Pasti eta mah teu bisa ditolak deui. Ayeuna keneh putra bade mios. Bade nepangan Kangjeng Rama kalayan bade ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalarsan nagara anu nuju kieu. Wayah dalam tega lara tega pati kaula nun. Brah, geura lumampah jeung geura lumaku. Tapi nodama urang beberes heula sakedap. Mangga. Naon anu rek dibawa ketu bawa. Laras kaula nun. Kelanan atuh rek ngamandian heula. Budak pukaula sae sakedap rek dibekalan heula. Abdi oge kedah dibekalan penginten. Nge. Alah. Kitu Kang Haji salasina mah. Dek milu di mandian kuring mana sarua dek milu kapang perangan. Kumaha Kang Haji? Astagfirullahaladzim dikantunkeun ku budak ampun jangan. Ampun teh eta budak kacoo teh budak. Aita ju cipanon Kang Haji. Toh, Kang Haji. Da kumaha atuh da eta teh satria budak teh. Panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah aya pangalaman. Nah, ceurik teh sada Kang Osid. Bang Cepot. Bayangkeun. Ngurus eta budak teh teh. Ya. Asa anak sorangan. Ya atau aduh geus atuh. Mingeus atuh. Ayo doakeun.
dek diadukeun jeung nu mulak opat. Aduh ampun. Ya. Mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu akang ngabong. Ceurik, seuri, Seri. bunga, sedih, dahar, nginum, sare, nyaring, init, cicing. Sebuah lapar. Untung, rugi. Leres. Nu matak loba pisan hijab teh di dunia yang Oh ketenan kan. diuji na manusia terus-terusan. Kurupi-rupi ujiannya kan. Hebat eta iblis. Kumakang wake hebat iblis. Di lain pihak mendingan terus-terusan supaya orang poho, supaya orang noyod poho kana pangbalikan poho ka anjeunna Supaya orang balangahnya kan benar. nepi ka jelema oge loba nu katipu Budaya. jiga nu nya geuning itu Pangbibita nantinya kan. pangbibita panyingsieunan nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan Leres. bakal senang bakal bagja padahal ka itu nama tiga jebur. Nagai broskeun. Luar biasa mematak cing ati-ati lebah dieu euy. Ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana. Matak dina lebah dieu kade euy dah. Pupujeun tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek nu ngabejaanana loba teh jalikeun bener jujur jelema mah bodoh poho balangah teh eta euy ta ieu deuleu nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar majalemana nya. Tong boro make jeung kaituna teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula perlindungan heula grepe nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus eueuh godaan di dinya pengabdian teh euy Pengabdian teh bener. bakal murni pengabdian teh aya geus nyalindung heula mah heuh ras kana kalakuan anu kaalaman ku diri sorangan Nya tukang anu ka tukang-tukang salah bener lolobana masalah da jeung nyana hirup dua tak mah berjelema makan. saja nanti inget kana kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat inget kana domba di dieu mah mangganing omeaneun tandukna teh ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu bah pangomean ke domba abdi bah Abah Sumarna genteng bocor mah teu diomean dek tanduk domba we nu diomean teh oh kagungan Allah keneh teh domba ge euy Tunggal makhlukna keneh kan. tunggal makhlukna ulah soteh nganiatan dek ngadukeun domba Laras. da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek da diaradu sorangan Aduh. cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana nya Bener. kaangkat pan daerahna Angkat hargana. mode Garut mimitina mah pan domba Garut dodol Garut mah loba produkna euy dodol Garut jeruk Garut baheula dodol Garut domba Garut cucuk oke cucuk Garut grepek nu matak dina lobah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun deui ku Bapak Bupati Garut magrinya Laras. unggah camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga ngukut domba Ukutoma. nu aralus heuh da teh euy di udag-udag anu alus mah Ningkatkeun prestasi.
ningkatkeun sagala rupa produksi prestasi nggak nyeri hati teh di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipakai tempat runtah nanti mabok nanti sedangkan itu teh aya padepokan diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke itu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah Ya, bener Kang. nyagakeun nya maka berwajib kudu kumaha carana Nuna runta mah, solusina ieu mah nuna runta mah kudu jauh ka penduduk, Kakak. Guru jeung tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karih kieu. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya. Mohon, Rara. Didoakeun cing dugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek ge. Geten, Kang. Wajah ini. Abah Anen ti pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung. Laras. Eta, Ngan bature anu meunang teh geuning. Dewek mah meunang. Kang. Acan we beren. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika sakedap deui. Kedap di Gedung Merdeka. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana Laras. bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun Ya, kamar. ulah aya hal itu sinareng ieu urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara Luar negara. Hmm? Memperingati. aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa Nambah baik lagi. temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor Laras. luyu jeung kapribadianana heuh Eta, Kang. gitu pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula Laras. Gedung sejarah. kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah Baheula. piraku ayeuna mah heuh Da geus merdeka ieu ayeuna mah. geus merdeka 60 tahun Ya, pirak kudu eleh ku zaman baheula nya tenan. Boga sumangetanana. sumangetna